segala dihakan atuh. Gok, yang waduk saya kesentetnya. Kesentet. Guys. Maduna setelah dikocowek akhirnya bisa dikodok juga, guys. Ay, atuh, laki. Mari geus kropos atuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kami di Cacapa Channel di Jejak Si Punuk Hideung. Aing pusing aing ngirup teh. Jangar aing mah. Ayeuna urang dek dengan di madu jeung barudak. Jeung ya guys. Itu teh poho itu Bang Idan Sang Pawang. Deui mah bawa orangan, sarua kurang. Oke. Ku sabab kamari urang teu meunang teu meunang maduna. Sugan atuh Pak anu mah meunang. Atur nuhun kanu sok nonton. Anu teu acan subscribe. Menghilap subscribe-nya, like, komen. Bagi penasaran ayo dulu. Jejak Si Punuk Hideung. Akhirnya guys, setelah menempuh perjalanan jauh, kukuruksuk tuh, Bang Idan menemukan lebah madu, tinggal maduan tinggal beuh. Oke. Kan wanian dek Bang Idan mah, tai kan tingali, powerna duh, kayaknya mun labuh teh kapaksa ngagandong deka. Aing balaw teh kan. Baru aing. Baru dua aing. Ayo kita mah kropos. Ningali. Itu sakit tuh disentet. Beungeutna Mang Idan, hare-hare. Ningali. Tuh digimung, dikeroyok, engang, cuek we. Tiis. Tuh ih. Ada Mang, hati-hati Mang, power deh kan ninggalin ti hanap Iya asli laki tuh. Ay atuh, bagi laki tuh. Bari geus kropos eta teh. Ditangkal arena teh. Nah gitu nama. Nyir maduna murag. Mana ya man cepetan. Ayo. Iya digimung anjir. Moal ditingang ieu ku madu. Wah. Anjir, madu anjir. Anjing. Awas ditingangkeun we lenger. Goblok. Tidak. Anjir. Madu guys, ditingangkeun kana punuk. Ningali. Maduna sampai kene Ini sentet
Pawang nama iya. Di luhur guys. Iya serona. Jeung iya. Nyantet euy. Karena pangambung aing. Turun guys, pawang lagi guys. Disentetan meureun. Ih, dikait. Jadi nok. Ih. Kumaha tuh? Iya mah gorengan. Ngali guys, opat. Kamera tuh. Ka dia tuh kamera. Ngali guys. Opat. Opat ya. Kan mah maduan sih kena teh euy. Tuh. Ragungkul. Ya mah kudu digoreng ke. Dicapluk ku si Iman. Urang alergi. Diserok guys. Diserok guys. Capek euy. Bang Idan lagi capeun. Disentet 17 siki. Beungeut abah Bang Idan. Segala dihakan atuh. Segala dihakan atuh. Nokna. Egok, yang waduk sia kesentetnya. Kesentet. Waduh. Gerak tuh milu. Ting tataman gitu. Ini keluar ya. Asli kieu tah. Ka Bang Idan mah Sombong amat. ka wanina mah. Mudah-mudahan cing selamat lah Bang Idannya. Gitu. Nyir masih mereh milu keneh man tak kenal yang waduk maneh man tuh. Cik aing. Ih anjir. Asup. Wah. Lanjut guys. Cari madu-madu asmara. Oke mah dibinjaikeun guys, nirwana ge. Biar mati ditu tuh. Ayo orang katongoh deui balik deui. Nyeri lah waduk disentet man. Yang waduk si Iman guys, disentet nyeruan. Ikuti terus jak sepenuh kideung. Karek menang nogna maduna can menang euy. Kita menemukan lokasi kedua guys. Budak ieu geus capieun seripueun. Lokasi kedua sarang lebah. Tugana aya maduan euy. Ikuti terus jejak 10 kideung. Nah, ini guys, tuh. Ini harus nyamaran, kada baik, tensina, Wah, dina liang belah, iya mah, Liang belah, iya mah mirip ya. Mirip liang kenikmatan. Bacot. Kita mulai eksekusi guys. Sarang lebahna. Tanya-tanya, orang rada jauh, soalnya sieun orang mah. Penuh gitu mah. Kamari ge disentet sekali itu orang gering 3 poe tuh. Mantap rada jaga jarak, goblok, kain nyentet.
Kusabab hese di kodokna eta mah euy. Make body hese di teh da. Mau asup make body ge teh da. Eta mah kudu dibobok heula. Biasana urang sok jago kuda kodok teh ari kanu kitu mah da teu bisa tuh da. Sesah. Pamang guys. Eta mah khusus Babang Idan. Guys. Maduna ini kain nyentet euy. Teu kadeuleu euy. Setelah dikocowek akhirnya bisa dikodok juga guys. Anjing. Aing pusing aing ngirup teh. Ah, jangar aing mah. Setelah dikodok nanti ngelai madunya guys. Oh my god! Wow! Kita tunggu guys ya. Jangan diamuan Bang Idan. Ini mah ya maduan sih nanti euy. Mantap sih kana mah ya cekih ya. Aduh, murah euy. Ah, nu kieu deui wae guys euy. Nok ieu mah euy can aya maduan. Man. Asisten ya. Asisten rumah tangga. Sabab eueuh guys, ratu nage teu kapangi. Maduna eueuh. Ieu na kudu menang 2 gebing. 2 ieu. Tapi eueuh geus eueuh maduan. Tuh. Ieu sejarah di ieu euy. Dilanjut guys ke lokasi nu katilu. Sugan nu katilu mah aya maduan atuh. Nyamannya. Nu teman. Guys. Ini guys disentet. Disentet nih guys langsung cileui kieu guys. Tuh. Seripu. Lanjut ke lokasi katilu guysnya. Sugan menang nu lokasi katilu mah sugan aya maduan. Ikuti terus jejak si Punuk Hideung. Kalem kayak orang pasak ieu. Urang goreng guys, dikerecekin jeung jantungin. Ikuti terus jak si Punuk Hideung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. I still love you. Okay. Jangan lupa teh bahasa Indonesia teh Sunda teh. Tong poho bantu share oge nya. Baraya. Yuk. Ber. Nah, yuk guys, Bang Idan mau ngibuah kieu ya, ngeunah kitu nu kieu, ngeunah, wah, Arben. wah, sing dahar mana man, ngeunah teh, Amis. ih, sama tas ngadang eta teh irung jadi kitu mancung seetik. Alergi. Araratul. Oh, Arbren, anu, momonot naon ieu teh?
segala dihakan atuh. Eh,